sadayana Paji Sidik tetep dina tahan nona Mona salah silih omen Duh halo Duh Kagorengan So Sakali sewa Mona susah silih tolongan kumaha kang Mona kadang-kadang susah silih tolongan Oh wow Wakre maledo ka itu Ai maledo ku jambuan teh jauh teuing maledo teh ai maledo teh tepik maledo ka ditu dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu we da calling ieu teh sok hendek-hendek teh daek sih beda kecap kiseupnya apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010 hargaan aing teh da lanceuk ongko hilang bara dihargakeun Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka wan biasana ayeuna joker di RRI memayar ayeuna mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari silasi sorangan Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah ketua Pepadi Jawa Barat pacaca koswaranya pacaca koswara pikir ku si lain can para pendukung sesepuh sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can pada dak neser Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah hayang ngeunah sorangan aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan apek di kolingan teh kukang guru anang teh dikicepan teh Sidik di dieu teh Padadang Nasir tuh calon Bupati Bandung teh eta teh dukung guruna can pada di Rukada Deni Rukada Padeni Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui sia di Cianjur pamardiano aya keur mah 2008 teh rocet deui areng ibu dedengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal disaksian ku buaya ai bogo olohok buaya we olohok nempo ai lodok keur rarabeut lono kalah aja tarik-tarik ngangin jaipongan ku kitu teh mah da can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit
bencana alam gitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak Walah. bencana iman naon piubareunana sok Kemana obat dicari? nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak benar sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun Bencana ariman kacida teuing tamakan. barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur Pak jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalengesan kaituna benar saya teh ngomong teh kemana karep pokal teh mentong hareup teh bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Benar, Kak. benar tah eta euy bebarengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur Loba kong kalingkong pamimpinana malah. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajieun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur mah lain ngenek-ngenek pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi tuh geuning teuing atuh lamun gitu mah dadak pajak Lampak beledug aya naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akak tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. ulah dirorocen Ulah. sama anu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah hah tinggalin sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceleng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan naon maksudna sih teh heuh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tampolan nah sia teh tina politik kana yaga tampolan apan sagala rupa ge tinu leutik heula kejadian teh tilu leutik ulah nyapirahkeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ning ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi biar budi balalager di ngadak-ngadak berehan berehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh Nepi ka
Enggak dibudayakeun kitu. Naon anjing. Montong eta cing sia. Lalawora cing sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hesna ngegantung. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Muni malik-malikeun sia teh. Aing kerja dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia teh ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh. Ada kesalahan. Iya. Jeung Sunda sawawa teh. No, kowek teh bangkong bancet kowek teh. Ning disadak kowek. Koe. Atawa berwek. Ada. Sa jiga bancet teh, heuh aka. Aduh, ampun aing. Peureum. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lembur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib. Aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Patroli. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geuresik. Indit ka Lembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir